Assalamualaikum dulur. Suasananya hari Senin, alhamdulillah sangat bagus, panas. Hmm. Salam hinyai. Aku sekarang masih ada di lapak yang kemarin yang ke-40 ya, soalnya jukut na can beak tuh. Wah, masih ngarit di kebun alpukat. Yang kemarin yang lapak yang ke-40 tuh. Iya mah sakuliling. Nah, iya mah jukut tuh. Tah, posisi ngalah 2 karung tuh. Tapi ala halus oge alpukatna lebet tuh. Wah, sangat mantap ieu lapak ngalamun ngalah satruk teh mah meunang ti dia mah Tuh, tinggal tuh. Wah, pelak bawang, jagung, tuh. Pemandangan sangat indah, tah tinggal gitu. Pemandangan tah barudak tah. Lapak mancing mah tah. Gumuruh tah. Tah lapak mancing ieu teh. Ieu teh sawah barudak. Sebenarnya mah kan kakeung ku ieu ku cai siga balong tuh. Laukna loba barudak tah. Urang lamun ke Prema mun ke loba jukut mah urang sok nguseup barudak kadinya tah. Tah, eta teh ngaranna gumuruh barudak. Ransenan situ. Tuh, tinggal wah. Tuh, aya si Amang. Tuh. Si Amang ke ngaropi ke ngagarmuk ieu tah pelak bawang. Tuh. Wah, mantap ieu pemandangan video oge tuh. Mantap tah tinggal barudak alpukat tah nya halus gitu. Super 5 alpukat negara alpukat super mantap pokoknya mah. Oh, sakitu ti abi nya. Yuk. Salam.